Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Dilanjutkan kitab Qatrul Goes Bisar Hiril Abu Lais. Masih mertelakeun dina masalah iman. Naon ari ngaran iman dilanjut. Kana halaman kaduana. Waqala sareng parantos ngadawuh sahabatum sawarehna para ulama imanu sahsin ari imana hiji jalma halaya sin dina nalika pegat. Wakti sakaratil mauti tegasna dina nalika sakaratul maut ingda ru'yatin. Dina nalika ningali maka nahu kana tempatna ieu si jalma pil jannati di surga au pinari atawa di neraka ghairu makbulin eta henteu ditarima. Li adamil ityani karena henteu bisana ngadatangkeun bil ma'ruf bil ma'muri kana barang anu diparentah bihi ka ieu si jalma an ikhtiarin tina buktina milih-milih final abda mangka sanyanyana hamba yuro atawa yaro anu ningali ieu si jalma maka nahu kana tempatna ieu si jalma bidzalika wakti dina itu waktu sakarat kama sapertikeun perkara hadis ruwiya anu diriwayatkeun ieu hadis anin nabi katampi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anahu eta sanyanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh Kangjeng Nabi innal abda sanyanyana hamba la yamuta eta henteu maut ieu si jalma hatta yaro sehingga ningali ieu si jalma mau diahu kana tempatna ieu si jalma fil jannati di surga au pinari atawa di neraka. Bi khilafi taubatil yasi kalawan bedana tobatna anu kaputus. Fa innaha mangka sanyanyana itu tobat makbulatun eta anu ditarima bada sohati imanihi dina sabada sah imana ieu si jalma. 5 sapertikeun perkara hadis ruwiya anu diriwayatkeun ieu ma ani Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar annahu eta sanyanyana ieu Ibnu Umar qala eta ngadawuh ieu Ibnu Umar qala kana basa qala parantos ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan Allah sallallahu alaihi wasallam tukbalu ditarima naon tubatul abadil mu'mini tobatna hiji jalma mukmin malam yugor dina salagi can gorgor malam tablug tegesna dina salagi can tepi naon ruhna itu si jalma al khalquma kana tikoro Wa'lam jeung kudu nyaho anjeun anal imana kana sanyanyana iman billahi ka Gusti Allah taala ala salasati aksamin eta netepan kana 3 pirang-pirang bagian. Imanu taklidin tegasna kahijina iman taklid wa imanu tahqiqin jeung kaduana iman tahqiq. Wa imanu tastidlalin jeung katiluna iman istidlal. Iman daya 3 iman taklid iman tahqiq iman istidlal. Fataklidu mangkari iman taklid fataklidiyu mangkari iman taklid huwa eta ari iman taklid ayat takida eta yen nekadkeun ieu si jalma bi wahdaniyatillahi taala kana wahdaniyatna Allah taala sahijina Gusti Allah taala taklidan kalawan turut bi qaulil ulama'i kana kaulna ulama min ghairi burhanin bari henteu make dalil wa hadza jeung ari ieu iman taklid teh layu manu eta henteu salamet minata zalzuli tina goncang ditaskikin kalawan ngamang-mangkeunana musyakkikin anu mangmang wal hakiki jeung ari iman hakiki huwa eta ari iman hakiki ayat wiya eta yen netepkeun atawa nekadkeun naon qalbuhu hatena itu si jalma ala wahdaniyatillahi kana sahijina Allah taala bihaisu kalawan sakira-kirana lau khala palamun mah nyulaya anhu kaya si jalma saha ahlul alami eus pangeusi alam bima dina perkara barang toa anu netepkeun alai kana ieu mah naon qalbuhu hatena itu si jalma lama wujida maka henteu dipanggihan pikul bihi dina hatena ieu si jalma naon zilatun ti soledatna ieu tekad
Wal istidlaliu jeung ari ngaran iman istidlal eta huari ngaran iman istidlal ayastadilla eta yen nyieun dalil ieu si jalma minal masnu'i tina ayana barang anu dijieun ala soni netepan kana aya anu nyieuna wa minal asari jeung tina ayana tapak alal muasiri netepan kana aya anu nyieun tapak. Pal asaru mangkari tapak ya dulu eta nuduhkeun ieu asar alal muasiri kana ayana anu nyieun tapak. Wa bina ujeng ari adegan ya dulu eta nuduhkeun ieu bina alal bani kana ayana anu nyieun adegan. Wa masnu'i jeung ari ayana barang anu nyieun ya dulu eta nuduhkeun ieu masnu ala soni kana ayana anu nyieuna. Wa ba'rotu jeung ari tai onta tadulu eta nuduhkeun ieu ba'roh alal ba'iri kana ayana onta. Masalan umpamana idala sura di mana-mana. Karena sanyanyana tapak bila muasirin kalawan teu aya anu nyieun tapakna muhalun eta mustahil. Mas'alatun idza qila wallahu alam bissawab.